Sampurasun midangkeun acara dongeng Sunda lalakon Prabu Silaun sejarawan Mang Damasari anu kadua lujeng ngadangkeun taacan ngadangkeun mangga susrevula sareng lekna hatur nuhun sok kaparayun sadayana.
Prabu Karmana tentu cocok kali dina ngerasa ngahina aku padadaran katempuh mantaran ngarek ngarawuca putrina. Ayeuna mah sadaya daya masrakeun kana kawijaksanana legatu Gusti kalunan Sang Prabu. Aduh paman, pura kali justru ada papan jadi anu kituna ayeuna naon pisan hayu urang sanggeusna samagrana Brahma Jawala Sumedang Rarang mangkat tandu singguh katida ragot nafsu kapurwa kali dipoyankeun yen anu keragot anu tanaga anu saurang deui mah kian santang rakana leunjang kapakuan santutasna ngadangu teu hatur purwa kali kituna Prabu Siliwangi lanjeng mangkalan teu fatihna tandu singguh ditiga canggana marangkat tinggal sadara Suradaya tin fatih langsung Surada gadang numbak ka Prabu Siliwangi tapi temaran tapi tekatiluna adanya citu nama Suradaya ditinggal suhungna ku pedang fikat ngajelenceng terus masa tepati barang perang rada ngalaran kian santang lanyak ketan karamana Prabu Karmana sarta telah kunjen anu ngabantu nabangkan musuh prajurit nurut sang ayak lian di iwal timundiwan kukian santang dicentrekeun dan mundiwani tah ajeuna geus jadi ratuna Sumedang Rarang sarta ngagentot tululuk Prabu Siliwangi malah dipuluna mantu ku Prabu Jululabuan adangu keterangan kitu ti fitrana teh Prabu Karmana teu kinten kadetna barung Sukadali kian santang dipiwaran nangkir Prabu Siliwangi sabadana ngadongkok Prabu Karmana ki saurang kenaki Prabu teu kinten sarambut tina hiji mangsa perang cakina abosna pikeun pihak Pajajaran kana kersana tetulungan ku paman taya kecapna anu bisa ngagunakeun pikeun ngagambarkeun kumaha dampirna jeung gedena kahutangan ti pati ku anake ulah kapalang yang dayungan ayeuna mah pun paman seja masrakeun tuang raji leunjang pakuan dibere bade diberumkeun bade dihidungkeun kari kumaha pangresa didinya Prabu Siliwangi dicanda ka pakuan Pajajaran Karmana diamprokeun sareng leunjang pakuan wajah bala anu tampuna jeung musuhna di Tanjung Cinguro didulungan ku purwa kali katut yang sadang peperangan lawas geus kilu bulan tacan kat pindah mana anu unggul mana anu asor Prabu Siliwangi untuk anu jadi mertuana jan badai dimakalakan deui tapi Prabu Karmana ditandat tekani jenggar lantaran lencang pakuan harita geus ngadeg isi matak cenah sanajan kitu Prabu Siliwangi keukeuh badai majeng baik sawerna ku Pajajaran beperana tekena apes atanapi undun pilih baik putra detiasa wangsul di muji jeung Rama kersa ngagulkeun pangharepan putra nyaeta bari Supadi jabang bayi lahir lamun kenyataan lalaki mangga dipaparikeun wawani guru gantangan kejalaran lahir dina mancana ngalawan musuh di Tanjung Cinguro sabada ngadangu yen kapala Prabu Siliwangi pikeun majeng perang teton dipondakeun asirna dia ode kasumfingan tancah ngadugdug ka Tanjung Cinguro waktuna aduh harapan fokna